Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Wilujeng Tepang, Wilujeng Aub, Wilujeng Nyakseni, Podklib, podcast klinik basa, jirangan kalima pemantrinya. Jirangan kalima mohon. Anu diajangkeun kanggo para pasien anu teu damang basa Sundana. Sabada jirangan kaopat ditayangkeun seueur pairan-pairan atrapi komen anu lebet dina ruang komen di antawisna ngusulkeun supados podklip teh ditayangkeunna ulah panjang teuing. Oh, mohon. 5 antawis 10 menit. 5-10 menit wae, mohon. Tayangna ulah saminggon sakali. Sing rada kerep urang emutan gitu kan. Siap. Tah ieu salah sawios anu ngusulkeun tina pairan dina ruang komen. Jirangan kalima anu ayeuna urang ngabahas perkawis ngalarapkeun kecap pun sareng tuang. Oh. Itu masukan seueur pabolit pamantrinya. Sareng tuang. Mohon kecap pun sareng tuang. Oh. Simkuring gaduh Naon ieu teh? gaduh rencangan warga keturunan. Mohon. Tapi saya nyanggap bahasa Sunda teh nyebat kamar ke pangkeng wae gitu kan bagi sepuhna kalau buat Tionghoa anu naon anu nyanggap bahasa Sunda saya di bumina gitu kan. Haji mangsa eta rencangan sumping ka rompok simkuring nuju monok gitu kan teu wantuneun ngiwarang ka nu aya di bumi gitu kan. Beuh deui anjeunna teh kan anjingna tepang gitu kan. Ujug nyarios kieu. Paji kamari abdi tadi itu cenah sumping ka bumi. Tapi saurna Baji nuju kolam sareng pun bojo cenah gitu kan. Kolam sareng pun bojo. Kolam sareng pun bojo gitu kan. Jadi cacan ngeh Mohon. eta rencangan teh yen pun teh Baratna kamu kanggo dudukeun saha, bobogohan gitu kan. Iji mangsa masih ke eta jamina, masih jamina. Warga eta Mohon tahun kene. 84 pangintennya. 84. Nuju lulucuna pangintennya. Si bungsu lahir, si bungsu lahir gitu kan. Name saminggon terus ngelahirkeun pun bojo teh. Eta tepang Mohon. warga keturunan teh. Nyarios deui ka pun bojo. Ibu-ibu kumaha pun anak sehat nah gitu kan. Tos pun deui wae nya. Kumaha pun anak sehat gitu kan. Janten memang seueur keneh anu teu acan kuninga. Leres, Keun kecap mohon. antawis pun sareng tuang. Mohon. Dina undak usuk pangintennya. Karena ada usuk basa gitu kan. Tak kumaha ieu teh Pak Haji. Ada orang tinggalnya contoh kalimatna we katanya. Mohon. Tahnya pan ieu. Aya 3 contoh kalimat. Contoh kalimat. Tanu kahiji kan abdi dongkap ka dieu tadi siang sareng pun Asep. Sareng pun Asep. Nah, pun Asep itu kan. Nu kadua karasan pun bapa mah henteu tiasa sumping ayeuna. Kalimat katiluna saurna engke sumpingna sareng tuang rama. Tajadan pun Asep teh kanggo ngalemeskeun. Tiasa wae abdi dongkap ka dieu teh sareng Asep gitu kan. Mohon. Tapi dina naon dina bahasa Sunda ragam loma mah kuring datang ka dieu tadi beurang jeung si Asep tiasa wae gitu. Oh janten pun teh si sanes. Mohon loma mah. ngalemeskeun. Pun Asep sanes Asep nu simkuring tapi Asep rencangan nya tiasa sobat gitu kan. Mohon.
pun bapak tangtos bapak kuring gitu kan. Tuang Rama mah pemi tuang mah kagungan batur. Oh, tuang sareng eta benten nanti. Janten teu aya misalnya tuang lanceuk nya. Tah, eta sok Sok pabaliut aya. keneh. Aya tuang rayu tuang rayu ka batur. Kadang-kadang pun raka tah Pun raka lepat gitu kan. Pun rai geuning nya Pun eta. rayu pun raka Aduh, lepat gitu pabaliut kan. keneh gitu. Mohon. Tah kecap pun teh kan patalina sareng pancakaki nya. Mohon. Pancakaki. Jadi Oh, silsilah. silsilah engke urang bahas perkawis Pancakaki. naon aya pancakaki mah gitu. Sak deui eta mah nya. Ngan biasana umumna tah dituturkeun pun aki Aki kuring. mohon pun ini pun biang Indung pun kuring. bapak pun adi pun bojo pun lanceuk pun anak pun uwa pun paman ataupun pun mangnya Pun paman, pun mang. pun mang pun bibi Mohon. pun alo pun suan Pun suan. tiasa atau pun suan kayak Mung teu kumargi mun arang lah gitu kan teu arang. produktif begitu. Mau dah tiasa wae biasanya pembidina pacakaki kan aya buyut bau udag-udag jang wareng tiasa wae pun jangga wareng oge ngan kurantaran Teu ilahan. langka anu nyebatkeun gitu kan siga lepat padahal teu lepat gitu kan. Pun Naon bentena pun udag-udag sareng pun alo sami wae kan pancakaki mah gitu kan. Jadi sama teu kedah naon teu kedah puyeng urang teh. Rumus nama upami pun nuduhkeun nu sorangan. Oh, kanggo. Pami tuang nuduhkeun kagungan batur, tuang ibu nya. Mohon. Tuang eyang, tuang rai, tuang raka, tuang iya. putra gitu kan. Mohon. Nah, Pak Mantri kadang-kadang aya masalah gitu nya. Mohon. Ieu teh ngungkulan teh gumantung kana kapinteran sareng kasurtian urang. Tapi kieu panu kieu. Kumaha tah? Urang kasumpingan tamu ku hiji istri kirang langkung yuswa 20 tahun. Mohon. Tah urang teh naros ka eta istri teh. Neng sareng saha ka dieu? Sareng pun lanceuk, tah urang bingung, pasti bingung nya. Mohon sok aya Ai gitu. pun lanceuk Leres, teh Pak Dokter. nah maksudna lanceuk manehna gitu kan. Atanapis. Tapi salakina Laras pisan. komo ku anu anyar pinanggi mah urang teh pamintos tos kenal mah tos wano gitu kan. Urang tiasa wae langsung apal gitu. Oh, berarti Oh, jeung lanceukna, oh jeung salakina, Iya. tapi kan anyar pinanggi mah nya urang rada puyeng oge gitu kan neguhna taroskeun we. Maksudna teh puraceuk teh rai atana picaroge taroskeun we gitu kan. Jadan tapi ente lepat eta istilah pun lanceuk ka henteu Caroge teh. henteu jadan caroge pun lanceuk. mohon larasnya. Pun lanceuk. Tapi lamun urang ka kanaon ka istri ka bojo pun adi eta gitu. Oh, tiasa oge gitu. Tiasa pun adi teh tiasa ke bojo urang, tiasa ka adi urang. urang. Mohon ta eta. Jantan upami dina kondisi naon kondisi anyar pinanggi mah kahiji nyurahanana gumantung kasurtian urang, kaduana taroskeun we. Komo nu anom ge nu anom gitu. Tah nu Iya, anom gitu kan. Mohon laras. Dan Tah eta mawi, teh sering. Mudah-mudahan sabada ngabandungan ieu antara penyaksian Pedaran. ibuarannya urang teu pabolit deui Mohon. merenahkeun kecapun sareng tuang. Mohon manfaat pisan ya, margi sering pisan dianggo ieu teh saresna mah. Urang tepang deui dina podlib. Mohon. Jirangan saterusna amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Klinik Besar.